Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana, tepang dangudi sareng simkuring, Mang Ian Kidemang Gunung Halu, dina acara anu manehnya eta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang para wargi sadayana atau mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina waktos ieu simkuring sejak neraskeun hanca nu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Dewi Sekar Taji bagian anu kasalapan karya Kang Rompis atanapi Kang Yepi Cahyadi. Kumaha salajengna ilalakon Dewi Sekar Taji teh ulah kamana-mana tetap manco di channel YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian. Da ieu channel YouTube engalnya anu biasa dongeng nyaeta kisah tanah Sunda sareng Kidemang Gunung Halu da kitunya. Namung satacana dilajeng kade ulah hilap anu tacan subscribe kana YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian. Mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan atuh mugi asing tiasa janten rencang nu ngahibur ka palawargi sadayananya. Kanggo ibu-ibu bari masak nyeuseuh gegerohna, kanggo bapak-bapak bari nyantai nyikopai udud samsai ngabaheuhai di tepas, oge di padamelan, di tempat konveksi bari ngajait bari motong obrasna bari ngancingnya, di tempat cukur, di perjalanan, di pasar, di pabrik, di kantor, pokona mah kum kadulu-dulu nu aya di lemur baraya nu aya di kota oge di pangumbaraan. Kumargi teu sakedik wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negeri sok mararanco dina Dongeng Sunda Mang Ian teh. Janten landong katineung cenah asa warara asrus ras kagagas emut mangsa baheula. Tak kitu langkung raos upami disambungkeun kana speaker aktif, speaker bluetooth nya ngageleger. Sareng kumargi simkuring madanga dongengna sanes dina radio ieu mah etang-etang heungamumule seni budaya basa Sunda dina pedaran dongengnya dongeng Sunda saumpamina ngaros kahibur ku pedaran dongeng simkuring teras hoyong apresiasi tah tiasa kana nomor dana ieu nya tah nomor dana aya nomor rekening sabaraha we saikhlasna kitu bade ageng mangga kita ngeta mah. Supados tinyang kolong tingkana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Dewi Sekar Taji bagian ka-salapan karya Kang Rompis. Mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung
Satu tas taya sasaha didinya, Raden Lasmana ngareret ka Nyi Yeni. Leng, leng, dumadakan sirah Raden Lasmana karasa uleng, tetela runcang sawidak teh malik malines ka Raden Lasmana. Aki Ipang tengah jentreken ka Raden Lasmana, lamun nepi karucah ngalakukeun pagawean teu uni, geus tangtu ilmu runcang sawidak malikan kanu boga polahna, sok sanajan runcang sawidak teh ilmu kinasihan anu linuwi, tapi lain hartina bisa sakahayang migaweni reca. Nyai, hayu urang ngebakeula. Mangaku pun kang dijajab, perkawis raksukan mah aya nu pun adi, kaleresan salirana satangtungan sareng diri Nyai. Kitu ceuk Raden Lasmana bangun kacida deudeuhna. Sakedapan mah Nyi Yeni teh ukur ngahuleng mikiran eta kajadian, pangrasana teh asa keur aya di alam pangimpian. Kunaon ngadon ngahuleng? Hayu urang ngebak heula. Pokna Raden Lasmana ngagebah ka Nyi Yeni. Puguh bae Nyi Yeni teh tangka ngagurubu. Mangga Raden. Walon Nyi Yeni pinuh ku kabingung. Duanana pating koleset tina kasur, saterusna mah arindit kacai rek ngadon bebersih. Rengse bebersih jeung salin papakeanana, Raden Lasmana katut Nyi Yeni nyampeurkeun ka Raden Darmin. Duanana gugek dariuk dina kursi. Ari Enden Lasmi panona ngaburileng ka Raden Lasmana ngarasa keheul kene, pok bae Raden Darmin teh ngawakca. Ama teh geus moal loba tanya deui ka hidep duaan. Pon kitu dikasih Nyai perkara sekeseler atawa turunan mah, ama moal deuk panca kaki lantaran geus taya hartina. Hidep duaan teh geus ngarempak aturan agama jeung dari gama. Ama oge moal nyalahkeun ka hidep duaan, anu salah mah ama jeung biang hidep anu teu bisa ngawarah kanu jadi anak. Ngan heuwayahna dina poe isukan angkir para sepuhna si Nyai sina datang ka dieu. Hidep duaan kudu kawin dina poe isukan, karah teu jadi wirang pikeun keluarga urang. Raden Darmin kacida wijaksana teu gampil nyalahkeun ka Raden Lasmana. Unyuk sumangga ama, dina dinten enjing abdi sareng si Nyai uti bade ngabujengan ka bumi sepuhna. Walon Raden Lasmana giakna keranan. Ari Nyi Yeni Noel ka Raden Lasmana bari saterusna mah ngaharewos. Hapunten ama, sanes Nyi Uti namung wastana teh si Nyai Yeni, ceuk Raden Lasmana atra bareube. Dasar bebenyit pika sebeuleun, ngaran bebene sorangan nepikeun ka poho deui. Buah-buah geus loba bikang anu dikoromeh ku maneh teh Lasmana. Pokna Enden Lasmi panona muncereng ka Raden Lasmana. Raden Lasmana teu nembalan ukur murungkut ngarasa sieun ku indungna. Enden Lasmi ngalisan deui. Dengekeun ku maneh Lasmana, lamun geus kawin wayahna ulah cicing di kancana jati. Maneh kudu init ka lembur marilit. Di ditu geus aya imah pikeun anjeun duaan caricing. Leuwih na ti eta, di ditu oge aya kebon katut sawah anu kawilang lega. Pek geura iti kurih sorangan, sabab ayeuna mah geus boga tanggung jawab. Maneh kudu diajari puh ulangan saukur ngandelkeun pamere ti kolot. Unyuk sumangga Bu, kahartos ku jisim abdi. Teu sawios abdi janten bulu taneuh oge, anu utami mah abdi tiasa sasarengan sapapait sama maneh sareng si Nyai Yeni. Walon Raden Lasmana bari ngareret ka Nyi Yeni. Ari anu direret mah ukur ngluk tungkul,
Ari nyieni sabenerna mah keur baluweung mikiran sakabeh eta kajadian, pangrasana nyieni mah asa di alam riwan. Tapi samangsa nyiwitan leungeunna karasa peureus. Heeh, syukur ari geus miboga pikiran kitu mah. Hartina maneh teh geus sanggup pikeun waraban anak deungeun. Lamun sakirana can bisa migaweun aku sorangan, bawa bae bade ka maneh si Jahro kamarilit ngarahaya batur di ditu. Pokna Den Lasmi deui, najan sakumaha keheul oge ka Raden Lasmana, keukeuh bae hade goreng oge anakna sorangan. Atur nuhun Bu, abdi kalintang bingahna aya rencang mah. Moal ting tiiseun margi aya batur pakukumaha. Temal Raden Lasmana ngemuka bunga. Dengekeun ieu Lasmana, ibu terek pepeujeuh, omat, maneh kudu bisa ngimankeun ka pamajikan, jaga harkat martabatna, rek pait, rek lada, rek hasem, dina sajeroning rumah tangga terei kuduaan. Lamun can bisa ngagindingan pamajikan ku harta banda, santen atuh bisa ngajaga rasana ku kaheman. Bisi dina hiji waktu hirup maneh teh nanjung, poma ulah minculak, boga karep rek midua rasa. Ulah rek nyandung, lamun maneh kadenge nganyeri ka si Nyai Yeni, geus tong ngaku deui inung ka ibu. Cukup ka peurih di nyeri ku lalaki ukur samet ibu. Anak mah hiji ge ulah aya nu ngalaman. Kitu ceuk Den Lastari, panuna ngadila ka Raden Darmin. Raden Darmin atra bareube asa kasindiran berenang ku caritaan garwana. Memang damang sabaheula Raden Darmin teh kungsi kabejakeun nyandung samalah aya kana dua kalina. Geus ibuna ari nyarita teh sok ka mana wae, sok mamawa kapuh ari taeun teh. Yeuh, kangaranan hirup mah geus tangtu ngalalakon. Mawa nasibna sewang-sewangan. Pokna Raden Darmin ngahuit ka garwana. Halah, mawa lalakon naon? Anu karasa ku kami mah ieu, lalakon teh pinuh ka nyeri cucuk wungkul. Benten sareng salira Raden Darmin, lalakon hirupna pinuh ku mamanis. Angkat ngagandeang taya karingrang, bari ngiringkeun bikang ungkluk. Ah, ruji teh nyona ge hayang ongkeh kami mah. Cek Den Lasmi ngabarerang ka Raden Darmin bari inyana ngajengkat tidinya. Kitu ari awewe mah nya. Lamun geus pernah ngarasakeun pahit, tinu jadi salaki teh. Kahudang deui kitu. Hiji mangsa mah ngabarerang gitu. Kecaritakeun heureuy ka awewe wae dibahas nepikeun ka tungtung umurnya. Rek paeh wae rek sakarat. Diciwitan. Raden Darmin ukur neuteup kanu indit bari gogodeg. Kacaritakeun harita Mang Ian anu keur modal di wahanga, manehna keur cingogo dina luhureun batu anu rentul, bari adu regeng teh Mang Ian ngaluarkeun sakabeh tanagana, nepikeun ka tanaga batina oge dikaluarkeun.
ngacaritakeun deui kayaan di Kademangan Giriwangsa. Enden balebat sareng Dewi Sekartaji ngarasa hemeng lantaran Yeni teh geus sababaraha poe teu digawe. Antuk namah den balebat miwarangan Nyi Omah sangkan nyusulan Yeni ka lemurna. Den balebat ngaraos melang bilih bae Yeni teh udurna kateterasan. Heuleut sawatara waktu anu nyusulan geus ngagurudag datang, Nyi Omah langsung bae ngadeuheusan ka den balebat. Jadi kumaha Omah? Aya si Nyai Yeni teh. Saur den balebat gasik tumanya ka Nyi Omah. Nyeta teu aya den sepuh samalima ibu ramana ge sami suwung nu aya teh mung wargina hungkul. Walon Nyi Omah ngawartoskeun perkawis Yeni ka den balebat. Hor, nakamana cenah si Omah teh? Palang siang gering nakatutuluyan. Saur den balebat katawis hariwang. Sanes kateterasan teu damang namung Yeni ngalih ka lemur marilit janten para sepuhna teh ngiring ngajajab Yeni ka lemur marilit. Saleresna mah Yeni teh parantos nikah den sepuh. Walon Nyi Omah ngajentrekeun ka den balebat. Baru dedengehan teh geus kawin. Saur den lain eta salah soradi. Baru dedengehan teh geus kawin. Saur Dewi Sekartaji anu tos aya di dinya. Eta sora gadis pola wargi sadayana janten upami sorana tos teu gadis dadang berwek gitu. Ngompol lagi gitu. Coca-Cola pan gitu. Ari geus kawin mah. Ai nu can kawin mah pan ngompola teh Sprite gitu nya. Dina nyarios oge benten gitu. Bandungan we nulis teh parawan itu ngomongna teh beberwekan. Ke bener ite Omah. Sakanya hukula mah si Nyai Yeni ti pancan papacanga. Saur Dewi Sekartaji deui ngaraos panasaran. Laras pisan den Anom sakawit mah abdi oge sami cangcaya. Namung satu tas ngadangu cariosan wargina. Abdi neme percanten saur wargina deui Nyi Yeni teh nikahna ka Raden Lasmana putrana Raden Darmin. Walon Nyi Omah ngeceskeun anu leuwih jentre ka Dewi Sekartaji. Barang ngadang cariosan Nyi Omah, den balebat sareng den Dewi Sekartaji caruringhak, sakedapan mah aranjeuna ukur silih teuteup. Keke anu bener ngomong teh Omah. Bisi bae salah dedengean. Saur den balebat ngaraos cangcaya kana cariosan Nyi Omah. Piraku teuing abdi lepat dadanguan den sepuh. Kapan wargi si Nyai Yeni teh ngiring nyakseni sawaktos aranjeuna di rapalan. Saur wargina nikahna Raden Lasmana ka Nyi Yeni teh kumargi kacilakaan. Pokna Nyi Omah ngajentrekeun deui. Kecelakaan? Maksudnya cilaka kumaha ieu teh Omah? Ari nyarita teh tara enya ih. Saur Dewi Sekartaji geuh-geuy ka Nyi Omah. Eta den Anom Raden Lasmana sareng Nyi Yeni teh kacerek deleg dujuk badu bangpla ku para sepuhna. Ceuk Nyi Omah atra beungeutna bareubeung muka era. Badu bangplak naon eta teh Omah? Raden Lasmana jeung si Nyai Yeni kapergo kereung ngibing ronggeng kitu. Babasaan teh asa teu parok teuing laing mah Omah. Saur Dewi Sekartaji katawis taarna kerung. Kudu teu apaleun nya gadis keneh Dewi Sekartaji mah. Mun kitu ceudiana nya. Lain. Da eta sora ajana gitu. Sora janda anu boga anakna teh bedagong gitu.
Nah sia teh ngadoresakeun teuing kanu jadi indung teh hayu mintaan duit dipencet ke manajer sia teh aing mah hayang ditakon sia teh ku gagang bedog Dadanya suara randa gitu ya, dua anakna bedogong hayo minta jajan gitu. Jadi eta den anom kumaha nya ngajentrekeunana janten kieu teh Raden Lasmana sareng si Nyai Yeni teh kapenak pisan ku para sepuhna aranjeunna nuju kulum sasarengan di kamarna Raden Lasmana namina kulum sasarengan tantos bae nuju gatrik sareng seling utak-atik barang antik pokna Nyi Oma bari ditungtungan ku Nyi Kikik Seuri. Kawaras ya. Ngadangu cariosan Nyi Oma den balebat sareng Dewi Sekartaji ngajarengok asa teu percanten kana warta anu katampi ti Nyi Oma. Eta teh bener Oma kade bisingan saukun ngareka carita lantaran Raden Darmin teh pangagung luhung ya anjeunna teh salah sahiji bupati laina naon omongan jalma mah sok leuwih harus tibatan goong inggis jadi fitnah ku lagi asa teu Aduh aing ngomong teh inggis jadi fitnah ku lagi asa teu percaya kana ieu beja teh sabab loba anu teu kaharti kupikir saur den balebat keukeuh bae ngaraos cangcaya kene. Mohon den sepuh upami diemutan mah asalah huta eta teh maksud teh teu pupuguh Nyi Yeni jug ngadahup ka Raden Lasmana araosan mah Nyi Yeni mah kurung batokeun irahaeun teuing subasaba kanu tebih mungkin diemutan teh asa mungkin lihir kana mastakana. Ceuk Nyi Omah Nyi Kikik deui bari ngarancetan kana tarangna. Make di pikiran atuh Omah mata kitu geges jadi guratan hirup si Nyai Yeni lamun teh mah bener kula mah milu bunga jeung reueus Saur Dewi Sekartaji geuh-geuy karencangna. nya bener kita lamun nya mah kitu kajadianana kula ge sarua milu bagja heusokeuna ku paribasa jojodog unggah ka halu munggia bae rumah tanggana si Nyi Yeni jeung si Raden Lasmana teh cing runtut raut nepikeun ka jaga. Kitu kasauran den balebat mairan cariosan putrana Dewi Sekartaji. Saterusna mah paranjeunna aluprek ngawarangkong direncangan ku Nyi Omah. Tah sora aki-aki Kang Odoy geus kolot engke jaganya gitu pas rek maot iki. Nyi abah teh memeh ninggalkeun alam dunia abah teh rek jujur naon abahna rumah abah teh teu bebeja kawin deui naon kawin deui Gawok dicekek atuh Mang Odoy teh nya harita geus aki-aki tuh hos pae gitu matak palawargi awewe mah hayang boga salaki teh jujur tapi nalika jujur ngadu dicekek gitu aduh baik. Kocapkeun kayaan di lembur waringin 7 poe satu tas ngadahupna Den Lastari ka Raden Cakra kayaan lemur waringin jadi guyur kitu deui lembur sejena milu geunjleung beja gancang nerekab meh kasaban wayah sumebar kasaban wewengkon ari anu jadi marga lantarana nyaeta leungitna Den Lastari samangsa keur aya pintonan dina poe anu katujuh puguh bae ieu beja teh matak eur-eur pikeun sakumna urang lemur jadi matak ear pikeun balarea. Sokomo Raden Cakra mah teu sirikna kaedanan atuh kalengitan kuno jadi pamajikanana leuwihna ti eta
Den Lastari can kungsi dikuakil ku Raden Cakra, tong Boroning mah sapatemon dalah sare babarengan oge can kungsi sagebrug, uguh bae pikeun Raden Cakra mah jadi meupeus keuyang amek kapegung. Can mesekna naon nya kawin geus leungit. Anu dicipta ku implengan bakal suka bunga sosonoan satu tas oleng panganten teh kabuktiana nama sawangan bekas nyalahan ninggalkeun katugenah anu rohaka. Abdi pernah ngalaman tak palawargi sadayana nya rajit nah hate banyak teh kawin teh indah. Ai pas kawin sabulan teh teu bisa kukumaha udah. Kepek teh aweuna teh boga kabogo. Boga kabogo di pasantren turun tarik bogo. Terus ku bapana dikawinkeun ka uing. Atuh urang teh teu bisa muka paisan. Lapur. 3 bulan teh. Kealaman gitu. Kitu deui pikeun juragan Sasmita, leungitna Den Lastari teh jadi wiwirang anu kacida gedena, asa dipopokan ku gegeuleuh anu kacida rujitna. Tapi dalah dikumaha, manehna sorangan hemeng keneh ku eta kajadian, sok komo garwana Den Asmana, pada ngagugulung banget kaleleban ku putrana anu ilang teu pupuguh. Beuki nambahan Bang Baluh pikeun juragan Sasmita mah lara wirang teh asa beakeun ku sorangan. Daetanya matakan ulah bobogohan teh resikona kitu nya. Resiko teh kasih di sisi gigir di mana tengah jadina urang nyeri hate rajet. Terus salakina nya anu sah secara agama nyeri hate di lantaran awewena nukang nonggong teh ada hatena geus beak dibikeun ban ka kabogona gitu. Tungtuna perjalanan hirup teh teu balik gitu rajet jara di duda we jeung randa nya eta teh gambaran perjalanan anu teu ati-ati gitu dina kahirupan teh dina masalah cinta salah mencintai gitu atawa heueuh kitu we guratan hirupna nya. Sisi lain model sagaranya anu berat bogoh gitu. Kabogona dikawin ku batur, manehna sangsara sedih sawewena pan kitu Den Lastari nya geureunana teu narima dijodohkeun ku bapana teh. Nepikeun ka nekad kabur pan. Salakina rajet, kolotna rajet ya. Inung bapana kalaleban gitu. Tah percintaan teh dugikeun ka kitu palawarginya dramatis gitu. Poek. Tapi anu jadi kahelok pikeun balarea teh leungitna Den Lastari lainna wanci peuting tapi sore keneh sakira wanci sariak layung ku anehna teh taya saurang jalma anu nangnankeun ka Den Lastari. Sok padahal harita teh keur aya pintonan hiburan loba jalma anu ngadon lalajo lamun teh mah Den Lastari aya nu mawa geus tangtu bakal katohian manten. Kitu deui lamun Den Lastari jeung Karti mah sosoranganan geus pasti para sepuhna katut salakina Raden Cakra teh bakal apaleun. Leungitna Den Lastari kawas dibawa ku cara demit diiwat ku jalan goib anu kacida lantipna.
Dina hiji poe kaimah si Jaid kadatangan Mang Amat badegana juragan Sasmita. Mang Amat ngahaja ngadatangan si Jaid susuganan bae menang laratan ngeunaan Den Lastari. Satu tas silih bagiakeun pok bae Mang Amat teh ngawakca. Hampura Jang Jaid, amang teh ngahaja datang ka dieu. Samalah amang nepikeun pamaksudan. Meureun Jang Jaid oge geus ngadenge kajadian anu tumiba ka si Den Lastari. Amang mah ukurek minta bong-bolongan. Ieu mah susuganan bae Jang Jaid boga pituduh ngunaan si Den Lastari. Urang duaan teh pan pada apal lamun si Den Lastari teh keur hadian jeung si Jang Sagara apanan. Tabe pun amang lain nuduh atawa miboga hate goreng ka Jang Sagara. Ieu mah ukur susuganan. Cek amang ge tadi pan kitu. Teu naon Mang, kuring ge bisa ngamaklum. Ngan kuring teh rek ngaguar heula carita ieu teh. Maksud teh lalakon Jang Sagara. Regepkeun bae ku Mang Amat ngarah ka harti. Walon si Jaid bari barabat bae ngaguar di lalakon Sagara, kabeh dicaritakeun ku si Jaid daya nu kaliwat. Tah kitu lalakonna Mamang, teu sirikna kaedanan Jang Sagara teh. Pokna si Jaid mungkas caritaanana. Ngadenge caritaan si Jaid, sajongjonan mah Mang Amat teh ukur ngahuleng, lamun nengetan caritaan si Jaid, Sagara geus leuwih ti heula indit kamalati samemeh Den Lastari leungit teu pupugu. Kaharti pisan ku amang. Amang sorangan ge apa lamun Jang Sagara jeung si Den Lastari teh sakitu masketna sarua bogona. Tapi nyeta tuh ibu ramana si Den Lastari teh tos paheut pasini sareng Raden Subrata. Geus bisa kaherong ku amang jeung Jang Sagara teh katut si Den Lastari pasti sarua nyeri hatena teh. Pikeun amang mah leungitna si Den Lastari teh ngarasa atoh teu atoh eta teh. Ari atohna sasata mah aya lolongkrang pikeun Den Lastari jeung Jang Sagara pikeun lawung deui. Hari teu atona diri amang bakal seubeuk ku panitah sugih ku pangjurung sangkan nyungsi si Den Lastari. Tapi amang mah ridho, anu penting mah si Den Lastari rahmat salamet kajeun teuing ayana di mana ge. Mugia bae dina hiji waktu mah si Jang Sagara jeung si Den Lastari teh bisa ngahiji ngalaki rabi. Kitu pok-pokanana Mang Amat nembrakeun eusining hatena ka si Jaid. Nyeta kuring ge sapamedegan jeung amang ka cidang ngarojong namun seuk teh mah si Jang Sagara jeung si Den Lastari bisa ngahiji. Kuring teh teu wasa ngarasa ngangres basa ningali Jang Sagara sasambat ka si Den Lastari teh. Inyana ceurik balilihan meh luluasan kana dirina. Ngageuri ningali kitu Mamang, harus ras ka diri sorangan anu ngalaman kitu. Cek amang teh mah tadi susuganan bae jaga ninggeto duanana bisa pajonghok deui. Cek si Jaid atra cari nakdakan ngemu kasedih. Mugia bae Jang, duanana cing dipanjangkeun umurna sarta kabiruyungan ngajodo. Pokna Mang Amat panuna nutup lalangit kawas keur nyawang ka mangsa nu bakal datang. Mang Amat jeung si Jaid saterusna mah aluprek ngobrol. Pamiarsa sadayana waktosna parantos teu nyekapan deui. Cag urang tunda ieu lalakon Sagara teh insyaallah enjing urang teraskeun deui nya
dina episode anu salajengna ya gambaran lalakon caritanya kahirupan dina masalah perjodohan gitu teh ya. Loba kejadian sakitu beaknya hate teh saling pika cinta. Tapi akhirna tengah jadi tungtungna awewe madaki tuh tiba lagi dijodohkeun anu cek kolotna bakal mere kabungah kasenang ban gitu. Kajalma anu luhur harkat darajatna loba pakaya harta bandana ban gitu nya. Da kangaranan kolot mah pasti nya mikiran nasib anakna eta. Piraku rek dikawinkeun ka lalaki pangangguran gitu. Sabalikna logika budak beda deui. Masalah cinta mah teu bisa pipilih lamun enggeus urang mika cinta ka hiji jelema teh hese di papalerna, hese nya dipopohokeunana teh. Aduh, nepikeun ka kaedana, nepikeun ka nalika urang pegat duria teh nya langit asa runtuh, hate asa ngariut, asa sempit. Cipanon nya ngalembere ngurutu tah. Banjir Cipanon teh. Matak baheula mah nya paling payu lagu Malaysia teh sabab lolobana melon lagu Malaysia mah. 1000 kali sayang sangkaku kan kemati cerita kasih kita rupanya seketika anjir eta payu lagu eta nya baheula. Padahal boga kabogoge henteu. Tapi dibayang-bayang we gitu ya. Namun seug urang kitu dibayangkeun awewe teh nya imajinasi urang baheula nya. Matak setiap lagu teh buka carita. Cag urang tunda di Hanyuang siang, urang teuneun di Haneuleum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasampeur deui. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.